Punten teh. Mangga. Rokok teh biasa sabungkus. Rokok. Mun ieu 2. Ieu kopina 3. Sok. Eta we tolak angin hiji atawa Tolak angin naon we? Kami tolak angin we lah. Nanti. Tos sabaraeun teh. Duh, panas kieu ih. Beureum ieu deuna teh duh. Aya pidameun ieu. 10, 16, 20, 48. 48. Tos sabaraeun ieu? 48. Nya 48 eta we sakantenankeun we tuliskeun nya. Oh. Lanjut gitu nyarios eta tadi. Nahan ari nya kan abi biasana oge pamit aya artos mah nyana keula maksud teh. Nahan ari teteh. Mulai aya nama. Nah, mulai ayeuna ka di Dimulai aya nama kami bade nganyuk ke nyarios heula teh biasa namut ieu mah lain sok yuk. Kos teteh nih kos nu teu apal. Buah satuju buah nu teu. Nya lain tos teu apal. Cara trik nganyuk kumaha teu apal. Nih, nya nah atuh ari teteh lamun abi ngomong nganyuk ke mah moal ge dibere atuh. Geus abi masih mulai aya nama moal soalna naon lo kan kalabur abi mah lieu keur naon ayeuna dituliskeun dicatatkeun ngadaredat ai jalemana alareueuh kalabur geus beunang abi mah da duruk sakalian gerak-gerak. Nahan ari teteh nah jeung amek-amekan ka abi nya eta mah nu kabur mah kabur we atuh eta mah. Nah, nya bae walaupun abi mah hararese terang bumina, terang bibit bobotna abi mah. Heeh da. Abi mah keturunan orang dieu asli moal kabur. Hutang sabaraha dibayar. Ayeuna imah deket ge anu ai teu niatan mayar hutang mah. Nya bae da sok dibayar lamun aya mah. Gitu. Atuh wayahna tong hayang ngawarung ari mung dianyukan mah di mana-mana oge warung mah tempatna nganyuk. Sok di mana warung anu eueuh nu dianyukan pasti aya wae. Ayeuna mah moal. Nya da anger di mana-mana oge aya wae nu nganyuk mah. Maot mah nu pindah mah nu itu nu nya atuh are nah jadi dimasalahkeun ka abi da abi masuk mayar anu kabur mah kabur we atuh. Jadinya teh rek nganyuk rek aya pangabutuh tapi mending ngotong. Nya lain kitu eta ku teu enakna teh barang geus dicanak langsung dicanak deui abi mah. Enakna teh urang mah ngomong heula teh biasa nambut heula. Atuh nyasat lain ge moal nganyuk. Lain ge nganyuk atuh ari kitu mah teh abi bade nyanak heula. Di mamana ge warung mun kitu mah langsung ditolak, tapi lamun barangna heula kadang-kadang sok aya nu mere warung teh kadang-kadang kos kieu dibawa deui. Nya mata oge ngaranna nganyuk mah moal ngomong atuh. Teu balik ieu mah